Assalamualaikum Bu, punten bade ngaganggu waktosna. Abdi bade ngawawancara ngeunaan usaha online tiasa. Waalaikumsalam. Biasa Ti iraha ngamimitian usaha online. tos lami tos sabaraha tahunnya tos 3 tahun. Tina kapalai nyalira atanapi diajak rerencangan. Kawit nama diajak ku rerencangan. Aya halangan teu pas mimiti ngawitan usaha online. Aya mimiti nama rada henteu percaya diri, tapi kadi nama tos tiasa tos lancar deui. Aya teu jalmi nu bade meser tapi teu janten. Pasti aya seueur. Kumaha carana mayunanana? Nya di candak santai we henteu dipikiran gitu. Kumargi ayeuna aya virus corona, aya pangaruhna teu ka usaha online? Pasti aya. Ayeuna anu meser jadi ngirangan henteu sapertos kapungkur, henteu sarame kapungkur deui. Hatur nuhun atas ngaluangkeun waktosna kanggo diwawancara ku abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.